sia teh ya boga kunci di jero hate kunaon atuh eta kunci di jero hate kunci naon bae ge aya kunci Allah aya kunci surga aya kunci neraka aya kunci sugih aya tah lamun ngadenge sugih coba kunci susah aya kunci naon bae ge aya di jero hate kunaon haju sia neangan di luareun hate ieu kunci di jero hate kuncina ulah neangan hese-hese di jero qalb. Gitulah para wali, masya Allah jangan karikatur hese tapi babari tapi hese. Ternyata kuncina aya dina qalbu. Nah, kunci hilim, kunci ilmu, kunci hikmah, makrifat aya di jero hate urang nu ngendalikeun. Peanganlah kunci simpen di dieu. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang geus bisa hilim aya di dieu, ilmu aya di dieu, hikmah aya di dieu. Urang lain aya di alam ieu. Lamun urang aya di alam ieu mah kieu bae. Artina kieu bae teh kumaha? Urang ka Bandung 3 jam. Mun teu macet 4 jam. Garut 6 jam. Kitu bae kajeun kumaha ge. Di alam ieu mah kitu bae. Urang naik pesawat ka Singapura. Sabaraha jam kana pohoan min ka dieu? Ka Singapura? Sajam leuwih saeutik. Aing ka Singapura teu nyaho kaler kidul. Berangkat peuting balik peuting. Ka Singapura pernah tapi teu nyaho beurang. Cak batur Singapura rame cak aing mah teu. Sepi Singapura. Teu manggih jelema hiji-hiji acan. Sebab aing mah berangkat ti dieu peuting, zarah ka makam, memeh subuh balik deui. Subuh geus aya di Jakarta. Jadi teu nyaho beurang ka Singapura teh. Ngan ulah eleh sumpah doang batur nyaritakeun Singapura. Geus aing ge. Geus aing ge ka Singapura. Ketika ditanya rame kiai, teu nyaho rame mah. Sepi Singapura. Lamun urang aya di alam ieu bae mah kieu bae. Singapura sejam setengah. Urang ka Mekah 9 jam. Urang ka kitu Eropa 18 jam, ke Amerika 18 jam. Kitu bae di alam ieu mah. Ketika urang aya ilmu, hilim, hikmah jeung makrifat, dibukakeun hijab fakashafna anka ghita. Pabasarukal hadid, blak dibuka ku Gusti Allah. Ulah di alam eta atuh capek. Sok kadi sub ka alam eta. Disebutna alam malakut. Urang kuari di alam mulki, lamun urang geus dibukakeun fakashafna anka ghita, urang asup ka alam malakut disebut alam malaikat. Di alam malaikat mah di alam malaikat perbedaanna per hari 50.000. Sapoe di ditu di alam malaikat di urang 50.000 tahun. Sakali deui sapoe di alam malaikat alam malakut di alam urang 50.000 tahun. Masya Allah. Ta'rujul malaikat warruh ilaihi fi kulli yaumin kana miqdaruhu 50 sana 50 alfas sana. Ta'rujul malaikatu naraik malaikat warruh berikut malaikat Jibril ketika mawa ruh urang diangsongkeun ka Gusti Allah ilaahi ka Gusti Allah fi kulli yaumin unggal poe miqdaruhu kana miqdaruhu nu aya ukuranana 50 alfasana 50 tahun sapoe di alam malaikat 50.000 tahun di alam urang. Masya Allah. Tikalkan ke urang boho hese nu bata kecepatanana luar biasa. Sub ka alam eta Mekah salengkah, Madinah salengkah, sub ke alam eta, Banten salengkah, sub ke alam eta, hayang kamana urang. Kanjeng Nabi diasupkeun ke alam nu eta. Sakicep ke Masjidil Aqsa, sakicep ke Sidratil Muntaha, sakicep turun, sakicep ke Masjidil Haram. Kanjeng Nabi na geus nyaho alamat. Kanjeng Nabi teh kapan uswatun hasanah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kanjeng Nabi teh contoh mun kanjeng Nabi na geus dibere nyaho ka alamat Gusti Allah
kita dibejakeun ka umatna nu penting ilmu hilim hikmah jeung ma'rifat bakal akur jeung Kangjeng Nabi sok gerage urang ilmuwan golbu urang hiliman gerage geus dihiliman dihikmahan jeung di ma'rifatan wow fakashafna anka ghita'at buka abasarukal yauma hadid mata urang lain mata nu ieu bakal cekas nerowong lain bae nu ieu lauhil mahfuz kadeuleu kahandap bisa kaluhur bisa kiai kula mah hayang carana bae kumaha carana dibere aya 4 cara sebab di urang aya 4 mata nomor kahiji mata kasat nomor kedua mata perasaan nomor katilu mata golbu kaopat mata pagawean urus mata eta gerage lamun diurus ku urang mata ieu diurus ku urang mata kolbu diurus ku urang mata perasaan diurus ku urang mata pagawean urang bakal asup ka alam malaku carana kiai sok regepkeun ka dieu supaya orang bisa hali berkabehannya pereum plek delekeun heula ulah ka pereum delekeun pereum ieu kakarak mata kasat kuari Allahu Allahu Allahna asupkeun ka irung tarik Allah keluar irung kudu dileuleuh ku mata perasaan Allah 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 naik awas bisa hali berkabeh tenang lah ieu kan pelajaran hibreh supaya hali geus beres peureum ieu hu Allahna di irung kuari asupkeun ka kolbu ulah napas sabar halila kiai sekitar setengah jam tuh kan ulah napas ya isuk hiber ka kuburan pangheulana di kubur sekda atuh hayang belajar kos kitu kudu menang sambarangan kudu tapak heula tina dahar tina nginum sabaraha poe tapak heula mata ulah pake dedeleuhan tapak heula ceuli sebab ieulah mata ieulah lawang-lawang anu bakal ngarusak dek dikasorgakeun berarti lawang narakana kudu ditutup mata ditutup lawang narakana ceuli tutup lawang narakana irung tutup pinarakaeunana sungut tutup narakana supaya muka lawang sorgana berarti kan kudu dibimbing zikirna teu sembarangan zikir kakarak bisa ieu maksudna naon kiai ngomong gitu ternyata Kangjeng bisa hiber urang ge mun endek hiber bisa kiai kula hayang jasa hiber ayo endek ka imah kiai ayo mau sapi sia ka imah aing sapi hiber ke ge ajeun kukumaha lamun urang geus hiber diluhurkan ngeunaheun pleng aja urang diluhurkan ngalamun aing ka mana kulantaran kebal teuing ngalamun ragag aju ragagna ka laut teu kacaritakeun ieu sakadar nyaritakeun ternyata aya petunjuk-petunjuk cara Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere buruk katakan bahasana bahasa Kangjeng Nabi lamun dimodif ku ahli tasawuf ahli thariqah buruk tina barkun teh artina kilat berarti sakicep sarua Kangjeng ge ngan Kangjeng lamun ngomong kos kitu ieu kan dek diabadikeun di Al-Qur'an geus lain di sorga bae urang boga kendaraan buruk jakuari ge urang boga jakuari ge urang bisa jalain Kangjeng Nabi bae nu naik buruk Kangjeng Nabi Ibrahim pernah naik buruk Kangjeng Nabi Musa pernah naik buruk pernah hampir nabi-nabi nu sajan lantaran wow jeung Gusti Allah pernah mi'raj ka Gusti Allah geus naik buruk atuh lain para nabi para wali ge geus naik buruk atuh buruk teh kilat masya Allah karim. Nah, urang teh kudu pinter sebab lamun bodoh bae hese. Carita jelema bodoh, bahaya. Aya jelema naik pesawat deuk ka Mekah. Bodoh ya jelema bodoh ya. Kan di pesawat teh ya
di hareup mah kelas bisnis. Kula ya pernah naik pesawat kelas bisnis. Orenganan tersiksa. Di kelas bisnis teh kudu make bahasa Inggris bae. Ai di kelas ekonomi mah urang teh waktu disuguhan, waktu henteu. Di kelas bisnis mah jam sabaraha bae urang hayang cai teh, kopi teh, roti teh dan sebagainya. Bebas di kelas bisnis mah ngan bahasana Inggris. Ai kula bisa ngan yes jeung no. Sakitu doang. Tungtungna mah aing tersiksa. Senang tersiksa na atuh teu bisa pan ngomongna. Lah dihenteu-henteukeun bae. Ngan kulantaran lapar, ya nurutan batur. Toel. Nyana ngomong make bahasa Inggris. Kukula dibejakeun. Maksudnya aing hayang kos kitu tah. Nyana seri bae. Yes. Benar, datang aing nu nyana mah gede, nu aing leutik. Ya, leutik amat sih. Asana teu seubeuh, bener bae teu seubeuh. Ieu kan urang hayang nambah ngomong naon. Geus beak pan, tadi hanjakal dibeakeun. Lamun aya mah kitu setengah, Noel, kos kieu deui gitu kan ngeunah. Ieu geus beak. Hese, tersiksa aing. Bisnis. Nah iya ya bisnis. Nah aya urang Banten. Pan orang Banten mah karampungan min. Karampungan orang Banten. Jeung kumaha aing bae orang Banten mah tanya sekda ge. Naik kapal di Mekah. Begitu naik kapal neuleuh di kelas bisnis burung lalega, nyana diuk di dinya. Tere bae. Pramugari geus ngomong Bapak mah kursinya bukan di sini, ini nomornya di belakang. Wah, sarua mayar. Bisa. Atuh baduy. Bisa. Pramugari geus sesele melalui pramugara. Cek pramugara, Pak, mohon maaf. Ini kelas bisnis, Bapak kelasnya ini di belakang. Yuk saya antar. Hah, sia naonan. Mayar aja ge sarua. Naon dia. Nggak, pilot turun. Turun tangan pilot. Cek pilot tidak akan diberangkatkan kapal ini sebab penumpangnya ini di kursi ini. Ini kelas bisnis, Bapak mohon maaf ya supaya kita berangkat ini ke belakang. Ya sia, kos aing teu mayar bae. Boloon sia. Bisa berangkat bae geus. Hayu geus. Sarua. Wah, cek pilot kakarak manggih kos kieu. Gas, kurang berangkat bae gas. Berangkat ngan pilot mohon. Coba ayah kiai di dia ya. Maksudnya coba doaankeun supaya kemundur. Ayah, geus langsung ka luhur. Eta bos anu di kursi bisnis, nangtung bae nya mah pan gengsi di ka tukang. Gengsi nyabure teh kos mamin gitu tah. Oke, banyak ieu kursi aing ieu. Barang di deuleu waduh Banten ieu pan. Ari marah pannya nama golok pan. Kamu mau golok pan. Kiai turun tangan ngaharewas. Mundur ka tukang. Bener. Ya bos naik di bisnis. Diukna turun. Eta kabeh heran. Ku pramugari teu nurut, ku pramugara teu nurut, ku pilot ge teu nurut, tapi ku kiai nurut. Nah, dek nanya bae ka kiai, hampura kiai, eta sih bisa nurut gitu kumaha diharewas? Gampang. Kumaha? Kieu ngaharewasna. Bapak dek ka mana? Dek ka Mekah. Hampura, mun dek ka Mekah mah korsina di tukang nu di dieu mah ka Mesir. Bapak ini ka Mesir di dieu bae. Oh, aing atuh ka Mesir sakjana. Turun ya ka tukang. Eta bodoh teh dibawa kos kitu eta. Sakapal ge cakena waduh aing aturan ka Mesir cakena. Ta eta bodoh, ilmuwan di dieuna. Hese atuh ilmuwan maka jen kumaha ge. Barang datang teh ka Jida, cenah ka Mesir. Ja Mekah keneh. Pilot hampir dibunuh ku nya. Goblok cenah sia. Ja ka Mekah kabeh. Eta baduy, ilmuwan mah hese atuh kajen kumaha ge. Endek ka Allah kudu aya ilmuwan.
sarua birokrasi ge urang dek ngadirikan perusahaan lamun urang eueuh ilmuwan atuh kandas kajen kukumaha ge urang dek ka Allah eueuh ilmuwan atuh salah kajen kukumaha ge tetep bae kudu make ilmu okos ki Junaidil Baghdadi ngayakeun pengajian lambat laun ribuan begitu ribuan gubernur raja milu ngaji begitu milu ngaji langsung kan gubernur nawaran kaki Junaid Yai kula geus jadi murid kiai ya alhamdulillah kulantaran kula ieu gubernur di dieu kula kan jadi murid kiai maka kula ndek menawarkan jasa butuh naon kiai bantuan ti kula keur meujeuhna ngajabat Ki Junaidil Baghdadi mah tungkul we kieu barang tangga teh kula mah kieu bae Bapak Gubernur harap supaya libur ngajina ulah ngaji kaget gubernur mama ai kitu kasinggung ku bahasa henteu ai kitu keheul ka kula henteu kula mah ngajak ka Allah henteu kasinggung teu keheul tapi kok kula tita ulah ngaji ulah bae heulangan lah henteu kula mah hayang jelas jasa ulah ngaji kumaha ieu maksudna ulah ngaji sebab Bapak Gubernur ngarobahkeun hate kaula kamari ieu kula ngaji lillahi ta'ala ngajak manusia dek diajak ka Allah resep teu resep pokona dek di ka Allah keun kasinggung teu kasinggung dek di ka Allah keun urusan kasinggung jeung teu resep urusan pribadi tapi ketika gubernur nawaran ngagelok hate kaula ketika ditawaran kubur gubernur hayang naon jeung kebutuhan naon maraka cabang hate kula hayang ngabangun ieu hayang ngabangun itu waduh cak kula lamun aing ieu diteruskeun ngaji gubernur di hadapan aing anu cilakaana batur mah datang ka kos kitu ngaji kusebab naon aya ilmuwan coba tawaran kaki Budoli Jaki Budoli atuh aing teu ditawaran proposal geus ka ditu ieu tah wali mah kos kitu aya nu nawaran robah hate aing cilaka aing kamari aing ngajak ka Allah kuari berarti aing geus hayang ka sia hayang ngahormat aing ka sia kajen teh diajian ku sia aing daripada cilaka aing di akhirat wali aya naonan ilmu hilim hikmah jeung marifat Masya Allah orang kuari tertegun ku urusan kecanggihan kafir padahal lamun orang menelusuri keaslian tetap Al-Quranul Karim para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Kangjeng Nabi dijemput samemeh dijemput di esian heula galbuna ku ilmu ku hilim ku hikmah bersihan make cai zam-zam geus dibersihan di esian di dieu dibelekna dina liang handapeun tenggorokan datang ke handapeun bujal urang lamun nyaritakeun handapeun bujal urang pada urang lalaki oh masalah tapi ketika orang nyaritakeun handapeun bujal si eta rada lain deui rarasaan asana getek siapa sok mana bae bukakeun belek bersihan beres esian ilmu hilim hikmah ya Allah ya Karim Masya Allah rapatkeun deui tumpakeun kana borok diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sakiceuk di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha sakiceuk di Sidratil Muntaha turun ka Masjidil Aqsa deui sakiceuk di Masjidil Aqsa balik deui ka Masjidil Haram sakiceuk jumlah 4 kiceuk ya Allah lalakon nu sakitu jauhna tapi ngan sakadar 4 kicep kok hebat amat sih ya lantaran Kangjeng Nabi na geus diesian ku ilmu geus diesian ku hilim geus diesian ku hikmah lamun diesian ku ilmu doang bakal adigung jelema
sok esian geraku ilmu fikih bakal sok esian geraku berbagai ilmu tafsir bakal sok esian geraku ilmu alat bakal sok eta cacak-cacak ilmu pesantren komo bangsa ilmu-ilmu di luar pesantren ilmu formal cara sekda sok polisi sok abri belah dituan sok 2 kilo presiden sok mual bisa henteu sok lantaran ngan sakadar dieusian ku ilmu nilai jelema nu teu boga ilmu leutik kabeh ge samarukna sekda nilai jelema teu leutik ya di bawah aing kabeh ge kecuali nyala berhadapan jeung bupati kakarak hampura kakarak berhadapan jeung camat mat kemana sia mat komo hansip mat leutik cak sekda sebab naon ngan ilmu eusina nu mantak presiden asa aing ge bogana ngan ilmu doang nu mantak gubernur asa aing ge bogana ngan ilmu doang nu mantak bupati asa aing doang kerajaan aing satungtung aing jadi raja awas sia ku aing ulah macem-macem sia ka aing tembak sia ku aing sebab boga ilmu doang lamun teu dieusian ku hilim moal beres sedengkeun mana aya bupati dieusian ku hilim mana aya sekda boga hilim kuari nya make kopeah ge batu kuari isuk mah di nelayan sarua bae eueuh hilim lain di sekda ieu sama kumaha sih jadi itu Palembangnya aslina orang Tangerang kercarita boro-boro sekda boro-boro bupati kiai ngan boga ilmu takabur teu boga hilim mantak Kangjeng Nabi dieusian ku hilim sekda nu mantak ka dieu teh maksudna mah hayang dieusian ku hilim pacamat ka dieu teh hayang dieusian ku hilim coba kiai pangeusiankeun ieu hilim kos kumaha hilim itu aya hilman aya hilman mah aya hilim mah hilim mah belah ditueun sabar ngaranna hilim panjang mun dicaritakeun malah jadi orang sabar hebat belah ditueun sabar ngaranna hilim masya Allah karim sabar teh mun urang dibere muriang sabar cuman aya kataha sabar ditahan tapi lamun hilim nikmat urang teh kuari boga kabogoh kemudian kabogoh urang mutuskeun urang diputuskeun ku kabogoh urang sabar jages ngaji pan urang wasobrun jamil sabar geus lah pokona mah geus aya gerak Allah kajen ku kumaha ge sabar nyeri mah nyeri ngan ditahan sabar tapi hilim mah nikmat eta hilim tadi batak lamun orang cerita hilim eueuh deui iwati para wali-wali Allah jak kiai ge boga hilim teh carang lamun kiai bae carang boga hilim atuh komo meureunanan pamarentah mah komo pedagang mah kiai bae nu boga hilim hese jasa mentak aya hiji raja nyana resepna nembak kalau jeung asistenna ieu ahli Allah hilim baheula mah asisten teh ahli Allah penasehat raja ngomong asisten nu paling bagus bahasa naon bahasa nu paling bagus mah khair artina khair bagus jadi naon bae bagus naon bae geus raja bagus bae nu resep bagus nu teu resep bagus eta adalah pelajaran nu paling antik jeung paling unik salah sahiji pelajaran hilim adalah khair naon bae khair wah bagus aya bawahanana nya hormat kana khair aya bawahanana teu pati ngahormat khair aya bawahanana rada ngalunjak tetep sia khair bae pamajikanana kanyana hormat khair pamajikanana nu kadua teu pati hormat khair bae lah aya deui nu hiji deui teu ngahormat tetep khair jadi jangan ngabiasakeun khair bener cak raja ngeunaheun ieu pendidikan ieu
jadi beban khair baik diajak nembak kalau begitu nembak orai ngegel kacinggir aduh nyana nanya ke penasehatnya kumaha ieu khair aing hese nyebut khair da manya ya digegel khair tetap raja khair di balik ieu pasti aya hikmah tetap khair sia nasihat teu beres ya nyana nyokot algojona bawa penjarakeun khair bae khair nyana ke rumah sakit diberesan jadi eta penasehat tetap kajen kumaha ge penjara atunya nama tenang bae di penjara ge khair bae penasehat mah khair beres cager tak menang sabulan nembak deui nyana make asisten anyar nun teu khair teh begitu nembak kabeneran aya orang pedalaman hutan bangsa Baduy mun katewa ku eta jadi suguhan dewa kebeneran pas nembak cak Baduy iya horeganan dia mangsa aing mau tidak mau tewa cak raja iya mun ditewa kieu kumaha ieu nyaon teh raja tidak mau tahu raja ke wakil ke rakyat pokoknya saha nu beunang ku kaula jadi suguhan dewa paeh kajen kumaha ge waduh geus hese ngahoiranan ya otomatis geus dipandian nya di jogedan geus macem-macem beres caritana langsung asisten heula disuguhkeun ka dewa langsung lenyap begitu tuan raja dek disuguhkeun dideuleuh heula barang dideuleuh cinggirna hiji cak orang primitif waduh dewa moal daekeun lamun eueuh cinggiran jadi aya kekurangan ieu dewa mah kudu nu sampurna bae lamun aya kekurangan moal daekeun maka cek manehanana bapak tidak jadi saya suguhkan kepada dewa emang kenapa sebab cinggir tidak ada khair kakar kapanggih deui tamin khair bener khair ya gajen kumaha ge waduh paingan cak penasehat aing khair bae di balik khair aya khair nyana balik ka kerajaan mana penasehat aing keluarkeun kok keluarkeun aman begitu keluarkeun kunaon ieu beri diamankeun ku sebab gara-gara maneh nganasehatan ka bapa khair baheula eukeur cinggir bapa digegel orai cek maneh khair karasa ku ari ku bapa kitu kunaon atuh bapa pandek disuguhkeun ka ditu jeung penasehat bapa anu anyar gaganti maneh ka dewa haju atuh itu penasehat mah apa geus bapa henteu lantaran cinggir eueuh hiji dewa teu daekeun lamun cinggir eueuh hiji mantak inget ka nasihat maneh khair ternyata eta penasehat ge meluk bae khair kunaon maneh kenceng amat atuh kula ge lamun teu dikapenjarakeun meureun kula anu paeh ka ditu nya ya ge khair nah hilim teh geus bae dicoba dirasakeun tahan dibalik sesuatu aya hikmah kuajan kumaha ge kenaikan pangkat aya hikmah keturunan pangkat aya hikmah naik sugih aya hikmah turun sugih aya hikmah urang ka dieu urang ka ditu aya hikmah urang dipake karesep ku pamajikan aya hikmah dipake ka bendu ku pamajikan aya hikmah selalu aya motivasi bae kajen kumaha ge ieulah hilim mun teu ngaji bab hilim moal bisa mantap kula kuari mah geus lah moal nganasehatan rakyat dek nganasehatan sekda aing mah awas boleh ti kuari hilim nya engke lamun kapanggih jeung bupati ngaji naon di Cilongok hilim pak coba contohan kula ge can bisa pak hilim ge waduh masyaallah moal bisa sakicep Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lamun teu boga hilim moal bisa nu paling hebat hikmah moal bisa sakicep lamun teu bawa hikmah mah maka urangnya dititah
boga ilmu hikmah maka loba santri anu ka Cirebon kapanuragan neangan ilmu hikmah maca kulhu 1000 sapeting salila 40 poe dahar nangan seukur sacomot balik teterak ditembak ye hikmah hetmah jurig sama kos gitu mah lain Habib Rozak ngumpulkeun keris batu segala rupa malah mah aya nu datang ka imah kula edan kunaon dia edan lantaran peuting ngagosokan batu bae jadi nyana kasurupan orang aya batu nu nyurup batu aya nu nyurup kasurupan cenah kiai kuari ka mana batuna geus dipikeun atuh lain bawa ka dieu emang deuk kumahakeun sugan bae panitia masjid kasurupan deui ieu teh batu nah eta teh hikmah jurig lain eta hikmah mah saluhureun hilim Masya Allah mun sabar bae urang geus hese ditambah ku hilim sangat sulit ditambah deui ku hikmah sangat sulit Masya Allah Kangjeng Nabi mate hese sebab dicician bukakeun bersihan cicikeun plek tutupan deui ngeunah beuh urang lamun kos kitu mantep masak datang ka imah geus siap besok siap masing-masing nu seukeut belek ku sorangan set golbu belek isuk dikubur atuh ngasian hilimna make guru mursyid ku sorangan mah hese urang kudu boga guru wa tarusam saiza tala'at tazawur an kafim zatal lamini atakrihum zatal shimal wa hum fi fajatim dzalika min ayatillah may yahdillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida kudu boga waliyyan mursyida anu ngasupkeun ilmu mantak ngaji unggal peuting santri ngaji unggal poe santri ngaji deui terus mingguan ngaji deui bulanan eta teh deuk ngasup-ngasupkeun ilmu hilim jeung hikmah maksudna abeh bisa hiber mantak Habib Rozak mah di imah teh sok kikieuan hiber enggak nih gua nih ini terbang enggak nih aja lolonja baru dikit cek janda terbangnya Sakula tuh air lolonja leutik itu mah tuh moal paeh maning ti luhur munara ka handap. Sekaligus wassalam Habib Rozak. Selesai geus det. Nah, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang geus dieuseun ku ilmu, hilim jeung hikmah sarua jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi bisa sakicep minimal urang 10 kicep. Kangjeng Nabi kaluhur ka Sidratil Muntaha sakicep atuh urang 10 kicep bisa numantak dipertanyakan apakah bisa semacam Kangjeng Nabi Isra Mi'raj apakah ada umat lain hamba lain anu bisa sakicep cara Kangjeng Nabi aya diabadikeun dina Al-Qur'an lamun Kangjeng Nabi diabadikeun di ayat subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa urang ningali cerita kisah Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mindahkeun singgasana seorang ratu Bilqis anu aya di negeri Saba dipindahkeun ka negeri Yerusalem. Kangjeng Nabi Sulaiman merintahkeun saha nu paling jitu setan tetap sapoe jin tetap berjam-jam aya seorang hamba Allah anu henteu kacaritakeun henteu kadengekeun hanya hamba anu rudin hamba anu biasa Asip ngaranna jadi orang mah Asep ieu Asip nyana siap mindahkeun kumaha cek Kangjeng Nabi Sulaiman kesiapan maneh abdi siap mindahkeun singgasana Raja Bilqis ti Saba Yaman ka dieu ke Yerusalem sakumaha tuan bentak kicep maneh bentak geus aya di dieu woi mantep leuwih ti mantep tah mantap sekali Jogja tah mah mantap sekali wah enak sekali dicoba menyeman bener bae Kangjeng Nabi Sulaiman bentak peureum bentak deui geus aya di dieu Masya Allah
diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Eta nu diabadikeun dina Al-Qur'an teh lain jelema laletik nu ku urang kuari kasaksian bae ge nu hiber nu urang kuari jaho Syekh Mansur Buyut Mansur ti Mekah ka Banten sakiceuk. Kiai Khalil Bangkalan ti Mekah ka Madura sakiceuk. Nu ku urang di Zarahan Syekh Abdul Muhib Pamijahan ti Mekah ka Mekah dia ka Tasikmalaya sakiceuk. Ya Allah ya Rabbi marukan kumaha lamun urang geus dieusian ilmu hilim hikmah maka sarua urang ge bisa datang ke Allah tinggal neangan ilmuna ye hayang kos kitu apa aya ye di SMP aya eueuh SMA di kuliah di mana atuh ayana di mana teh ilmu kos kitu ayana lamun ente bisa hiber endeu ka mana maksud coba ayo coba kira-kira lamun bisa hiber dekar marana nek nanya panitia aing mah Rusdi sia mun bisa hiber dek ka mana Rusdi Bali belum deh coba atuh ka Bali mah teman neuleuh ping wah teu beres nek itulah para jamaah nu mantek kembali deui ka diri urang endek ente ke Allah tanya awak orang kesiapan orang dek ke Allah datang ke mana sehingga orang endek ente ke sorga tanya awak orang ketika orang nanya ke awak orang siap endek ke sorga apa endek kesiapan anak datang ke mana ketika ente siap dek ke sorga berarti siap dek ke neraka siap ente siap ke neraka aya di diri orang ulah neangan jauh-jauh maka saya jelema kukulintingan wali ya katukang kaharep kapanggih ku santrina mama ieu katukang kaharep naon loba omong aya geur teangan naon murid teangan kunci leungit kunci leungit neangan muridna kulantaran teu kapanggih bae penggede ge nareangan kabeh mun kuari mah polisi abri ilu nareangan ya sekda neangan lah deh yang suka kaler ka kidul ka wetan ka kulon nyanana kieu kapanggih henteu geus sapoe dua poe di teangan kunci teu kapanggih ditanya mama ieu nu leungit kunci naon sagala rupa aya di dinya sabendel cekna leungit kabeh kunci atuh mama ieu kumaha bisa leungit kieu nya eta teangan deui teu kapanggih lantaran teu kapanggih bae ditanya nu bener mama leungitna di mana leungitna di jero imah apa nih teangan di luar di jero imah mah poek cek dana aya di luar mah caang sugan bae aya di nu caang bloon cenah mama tah aya leungit di jero imah di teangan di luar itu mah kapanggih-panggih cak mama puguh sia nu bloon aing teh dek nyapertikeun kebloonan sia teh boga kunci di jero hate kunaon atuh eta kunci di jero hate kunci naon bae ge aya kunci Allah aya kunci surga aya kunci neraka aya kunci sugih aya tah lamun ngadenga sugih coba kunci susah aya kunci naon bae ge aya di jero hate kunaon haju sia neangan di luareun hate bloon mama teh sian bloon jiheu nya urang bloon ka lain mama sian bloon goblok aing mah nyontoan doang tuh jadi emang ai jeung wali mah hese okos tu salah tapi bener mantak lamun tingkah hiji jelema ahli Allah sing hade mandal tadi Indonesia Raya eta kan kos tu bloon sabenerna mah bloon asli ieu kunci di jero hate lamun urang hayang nyaho neraka aya 7 lawangna nu mukakeun lawang neraka lain malaikat urang sorangan surga aya 8 lawangna nu mukakeun lawang surga lain malaikat urang sorangan di urang teh aya kuncina di urang teh aya cara mukakeunana
lawang neraka aya di urang, lawang sorga aya di urang. Lawang surga aya 8, urang numukakeun anak, urang nunutupkeun anak. Lawang neraka aya di urang numukakeun anak, urang nunutupkeun anak. Nu matak dipersilakeun dek muka lawang sorga urang, dek nutupkeun lawang sorga ge urang. Mukakeun lawang neraka urang, mukakeun nutupkeun lawang neraka urang. Mana lawangna? Mata, celi, sungut, lengan, dubur, kubul. Ieu suku leungeun eta adalah lawang-lawang sorga. Etalah lawang-lawang neraka. Koncina ulah neangan hese-hese di jero qalb. Kitulah para wali, masya Allah, nyen karikatur hese tapi babari, babari tapi hese. Ternyata koncina aya dina qalbu. Ente dek mukakeun lawang sorga sok golbuna siapkeun sebab kunci aya di dieu. Ente dek mukakeun lawang neraka sok bukakeun kuncina aya di dieu. Urang dek nanya bae ku ari mah ketika sekda korupsi eta berarti keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Sekda urang mukakeun sorga apa mukakeun neraka? Siap bolong. Ketika panitia masjid nu ngaranna Haji Masuri aya jahe haju kunyana dideleukeun bae dadana lantaran poe Minggu teh panosok mere nyana panosok narimana tah haju bang dideleukeun lain neuleuna naon neuleu dada sebab dadana rada lama lebih bejakeun lah gua itu. Tah eta Haji Masuri keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Sia nyaho sebenarnya mah. Sebenarnya mah sia nyaho tapi sia ge osok boglok blon. Lamun urang peting-peting main bola sok jam sabaraha kana? Jam sabaraha? Jamna. Tuh. Lamun teh disetel main bola, kiai haju nonton main bola, eta kiai keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Coba, tunjuk mana kiaina? Cepat. Gol burang nu mukakeun kuncina. Lawang sorga jeung lawang neraka aya di urang. Lamun ente tengah peting kebeneran aya awewe komo ditongtonan atawa di nu rada sepi awewe ngadeukeutan aju ku ente dideuketan aju leungeun nyekel susuna. Nah eta keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Sebenarnya mah aing hese magahanana ka sia. Da sia geus nyaho sebenarnya mah. Kuari mah perbandingkeun bae lah perbandingkeun. Ieu sebenarnya sararia lobaan mukakeun lawang sorga apa lobaan mukakeun neraka? Jawab. Atau teu boga kaizin muka neraka. Ya Allah ya Rabbi, berarti aing kuari hirup babarengan jeung ahli neraka. Sedih amat ya aing hirup. Gusti Allah kumaha urang lawang sorga aya di urang, lawang neraka aya di urang, kuncina aya di jero qalbu ulah neangan di luar kunci mah. Kadang-kadang orang kan babari jasa ngomong si anu kalakuanna teu beres, waduh si anu si anu eta kabatur mah bisaan si anu pugunya ge anu eta kuncina. Nah kunci hilim, kunci ilmu, kunci hikmah makrifat aya di jero hate urang nu ngendalikeun. Peanganlah kunci simpen di dia. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang geus bisa hilim aya di dia, ilmu aya di dia, hikmah aya di dia. Urang lain aya di alam ieu. Lamun urang aya di alam ieu mah kieu bae. Artina kieu bae teh kumaha? Urang ka Bandung 3 jam. Mun teu macet 4 jam. Garut 6 jam. Kitu bae kajian kukumaha ge. Di alam ieu mah kitu bae. Urang naik pesawat ka Singapura. Sabaraha jam kana pohoan min ka dieu? Ka Singapura? Sajam leuwih saeutik.
aing ke Singapura teu nyaho kaler kidul. Berangkat peting balik peting. Ka Singapura pernah tapi teu nyaho beurang. Cak batur Singapura rame cak aing mah teu. Sepi Singapura. Teu manggih jelema hiji-hiji aja. Sebab aing mah berangkat ti dieu peting, zarah ka makam, memeh subuh balik deui. Subuh geus aya di Jakarta. Jadi teu nyaho beurang ka Singapura teh. Ngan ulah eleh sumpah doang batur nyaritakeun Singapura, geus aing ge. Geus aing ge ka Singapura. Ketika ditanya rame kiai, teu nyaho rame mah. Sepi Singapura. Lamun urang aya di alam ieu bae mah kieu bae. Singapura sejam setengah. Urang ka Mekah 9 jam. Urang ka kitu Eropa 18 jam. Ka Amerika 18 jam. Kitu bae di alam ieu mah. Ketika urang aya ilmu, hilim, hikmah jeung makrifat, dibukakeun hijab fakashafna anka ghita. Pabasarukal hadid. Blak dibuka ku Gusti Allah. Ulah di alam eta atuh capek. Cok sok kadieu sub ka alam nu eta. Disebutna alam malakut. Urang kuari di alam mulki, lamun urang geus dibukakeun fakashafna anka ghita, urang asup ka alam malakut disebut alam malaikat. Di alam malaikat mah di alam malaikat perbedaanna per hari 50.000. Sapoe di ditu di alam malaikat di urang 50.000 tahun. Sakali deui sapoe di alam malaikat alam malakut di alam urang 50.000 tahun. Masya Allah. Ta'rujul malaikat warruh ilaihi fi kulli yaumin kana miqdaruhu 50 sana, khamsina alfas sana. Tarujul malaikatu naraik malaikat waruh berikut malaikat Jibril ketika mawa ruh urang diangsongkeun ka Gusti Allah ilaahi ka Gusti Allah. Fi kulli yaumin unggal poe miqdaruhu kana miqdaruhu nu aya ukuranana khamsina alfas sana 50 tahun. Sapoe di alam malaikat 50.000 tahun di alam urang. Masya Allah. Tikalkan ke urang. Boho hese. Nu mata kecepatanana luar biasa. Sub ke alam eta. Mekah salengkah, Madinah salengkah. Sub ke alam eta, Banten salengkah. Sub ke alam eta, hayang kamana urang. Kanjeng Nabi diasupkeun ke alam nu eta. Sakicep ke Masjidil Aqsa, sakicep ke Sidratil Muntaha, sakicep turun, sakicep ke Masjidil Haram. Kanjeng Nabi na geus nyaho alamat. Kanjeng Nabi teh kapan uswatun hasanah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kanjeng Nabi teh contoh mun Kanjeng Nabi na geus dibere nyaho ka alamat Gusti Allah. Kita dibejakeun ka umatna nu penting ilmu, hilim, hikmah jeung ma'rifat bakal akur jeung Kangjeng Nabi. Sok gerage urang ilmuwan golbu urang hiliman gerage geus dihiliman dihikmahan jeung di ma'rifatan. Wow fakashafna anka ghita'at. Buka pabasarukal yauma hadid mata urang lain mata nu ieu bakal cekas nerowong lain bae nu ieu lauhil mahfuz kadeuleu kahandap bisa kaluhur bisa. Kiai kula mah hayang carana bae kumaha carana dibere aya 4 cara sebab di urang aya 4 mata. Nomor kahiji mata kasat, nomor kedua mata perasaan, nomor katilu mata gelbu, kaopat mata pagawean. Urus mata eta gerage. Lamun diurus ku urang mata ieu, diurus ku urang mata kolbu, diurus ku urang mata perasaan, diurus ku urang mata pagawean. Urang bakal asup ka alam malaku. Carana kiai sok regepkeun ka dieu. Supaya orang bisa hali berkabehannya. Pereum. Plak delekeun heula ulah ka pereum. Delekeun pereum ieu kakarak mata kasat. Kuari Allahu Allahna asupkeun ka irung. Tarik
Allah keluar, irung kudu dileureut ku mata perasaan. Allah, Allah, Allah. Naik, awas bisa haliber kabeh. Tenang lah, iya kan pelajaran hiber supaya haliber. Geus beres peureum ieu hu Allahna di irung, kuari asupkeun ka kolbu, ulah napas. Hap. Sabaraha lila Kiai sekitar setengah jam. Tuh kan, ulah napas ya isuk hiber ka kuburan. Pangheulana di kubur sekda. Oh, atuh hayang belajar kos kitu kudu menang sambarangan. Kudu tapak heula, tina dahar tina nginum sabara poe, tapak heula mata, ulah pake dedeleuhan, tapak heula ceuli sebab ieulah mata, ieulah lawang-lawang anu bakal ngarusak. Dek dikasorgakeun berarti lawang narakana kudu ditutup. Mata ditutup lawang narakana, ceuli tutup lawang narakana, irung tutup pinarakaeunana, sungut tutup narakana, supaya muka lawang sorgana. Berarti kan kudu dibimbing zikirna teu sembarangan zikir. Kakarak bisa ieu maksudna naon Kiai ngomong kitu. Ternyata Kangjeng bisa hiber, urang ge mun endek hiber bisa. Kiai kula hayang jasa hiber, ayo ndek ka imah Kiai, ayo mau sapi sia ka imah aing. Sapi hiber ke ge ajeun ku kumaha. Lamun urang geus hiber diluhurkan geunah. Pleng. Aja urang diluhurkan ngalamun aing ka mana. Kulantaran kebal teuing ngalamun ragag. Aju ragagna ka laut. Teu kacaritakeun. Ieu kesakadar nyaritakeun. Ternyata aya petunjuk-petunjuk cara Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi dibere buruk katakan bahasana bahasa Kangjeng Nabi. Lamun dimodif ku ahli tasawuf, ahli thariqah, buruk tina barkun teh artina kilat. Berarti sakicep. Sarua Kangjeng ge ngan Kangjeng lamun ngomong kos kitu ieu kan dek diabadikeun di Al-Qur'an. Geus lain di sorga bae urang boga kendaraan buruk, jakuari ge urang boga, jakuari ge urang bisa. Jalain Kangjeng Nabi bae nu naik buruk, Kangjeng Nabi Ibrahim pernah naik buruk, Kangjeng Nabi Musa pernah naik buruk. Pernah hampir nabi-nabi nu sejan lantaran wow jeung Gusti Allah, pernah mi'raj ka Gusti Allah, geus naik buruk. Atuh lain para nabi para wali ge geus naik buruk. Di atuh buruk teh kilat. Masya Allah karim. Nah, urang teh kudu pinter sebab lamun bodoh bae hese. Carita jelema bodoh bahaya. Aya jelema naik pesawat deuk ka Mekah. Bodoh ya jelema bodoh ya. Kan di pesawat teh di hareup mah kelas bisnis. Kula ya pernah naik pesawat kelas bisnis. Orenganan tersiksa. Di kelas bisnis teh kudu make bahasa Inggris bae. Ai di kelas ekonomi mah urang teh waktu disuguhan, waktu henteu. Di kelas bisnis mah jam sabaraha bae urang hayang cai teh, kopi teh, roti teh dan sebab bebas di kelas bisnis mah ngan bahasana Inggris. Ai kula bisa ngan yes jeung no. Sakitu doang, tungtung nama aing tersiksa. Senang tersiksa na atuh teu bisa pan ngomongna. Lah dihenteu-henteukeun bae. Ngan kulantaran lapar, ya nurutan batur. Toel. Nyana ngomong make bahasa Inggris. Kukula dibejakeun. Maksudnya aing hayang kos kitu tah. Nyana seri bae, yes. Benar, datang. Aing nu nyana mah gede, nu aing leutik. Ya, leutik amat sih. Asana teu seubeuh, bener bae teu seubeuh. Ieu kan urang hayang nambah, ngomong naon. Geus beak pan, tadi hanjakal dibeakeun. Lamun aya mah kitu setengah, Noel, kos kieu deui gitu kan ngeunah. Ieu geus beak. Hese, tersiksa aing. Bisnis. Nah iya ya bisnis. Nah aya orang Banten. Pan orang Banten mah karampungan min. Karampungan orang Banten.
jeung kumaha aing bae urang Banten mah tanya sekda ge. Naik kapal di Mekah. Begitu naik kapal neuleuh di kelas bisnis burung lalega nyana diuk di dinya. Tere bae. Pramugari geus ngomong Bapak. Bapak mah kursinya bukan di sini, ini nomornya di belakang. Wah, sarua mayat. Bisa. Atuh badu. Bisa. Pramugari geus sesele melalui pramugara. Cek pramugara, Pak, mohon maaf. Ini kelas bisnis, Bapak kelasnya ini di belakang. Yuk saya antar. Wah, siana naonan. Mayar aja sarua. Naon-naon dia. Saya pilot turun. Pilot turun. Turun tangan pilot. Cek pilot tidak akan diberangkatkan kapal ini sebab penumpangnya ini di kursi ini. Ini kelas bisnis, Bapak mohon maaf ya supaya kita berangkat ini ke belakang. Ya sia, kos aing teu mayar bae. Boloon sia. Bisa berangkat bae guys. Ayo guys. Sarua. Wah, cek pilot kakarak manggih kos kieu. Gas. Urang berangkat bae guys. Berangkat ngan pilot mohon. Coba aya kiai eueuh di dieu ya. Maksudnya coba doaankeun supaya kemundur. Aya, geus langsung ka luhur. Eta bos anu di kursi bisnis nangtung bae nya mah pan gengsi dekat tukang. Gengsi nyabure teh kos mamin gitu tah. Ke banyak ieu kursi aing ieu. Barang di deuleu waduh Banten ieu pan. Ari marah pannya nama golok pan. Kamu mau golok pan. Kiai turun tangan ngaharewas. Hah? Mundur ka tukang. Bener. Ya bos naik di bisnis. Diukna turun eta kabeh heran ku pramugari teu nurut ku pramugara teu nurut ku pilot ge teu nurut tapi ku kiai nurut. Nah dek nanya bae ka kiai, hampura kiai eta sih bisa nurut kitu kumaha diharewas. Gampang kumaha kieu ngaharewasna. Bapak dek ka mana? Dek ka Mekah. Hampura mun dek ka Mekah mah korsina di tukang nu di dieu mah ka Mesir. Bapak ini ke Mesir di dia baik. Oh, aing atuh ke Mesir sakjana. Turun ya ke tukang. Eta bodoh teh di bawa kos kitu eta. Sakapal ge sakjana waduh, aing aturan ke Mesir sakjana. Tah eta bodoh, ilmuwan di dieuna. Hese atuh ilmuwan maka jen kumaha ge. Barang datang teh ka Jida, cenah ka Mesir. Ya Mekah kene. Pilot hampir dibunuh gue nyana. Goblok cenah sia. Ya ka Mekah kabeh. Eta baduy. Ilmuwan mah hese atuh kajen kumaha ge. Endek ka Allah kudu aya ilmuwan. Sarua birokrasi ge urang dek ngadirikeun perusahaan lamun urang eueuh ilmuwan atuh kandas. Kandas kajen kumaha ge urang dek ka Allah oh ilmuwan atuh salah kajen kumaha ge tetep bae kudu make ilmu. Okos Ki Junaidil Baghdadi ngayakeun pengajian lambat laun ribuan. Begitu ribuan gubernur raja milu ngaji. Begitu milu ngaji langsung kan gubernur nawaran ka Ki Junaid. Yai kula geus jadi murid kiai. Ya alhamdulillah. Kulantaran kula ieu gubernur di dieu, kula kan jadi murid kiai, maka kula ndek menawarkan jasa. Butuh naon kiai? Bantuan ti kula keur meujeuhna ngajabat. Ki Junaidil Baghdadi mah tungkul we kieu. Barang tangga teh. Kula mah kieu bae. Bapak Gubernur harap supaya libur ngajina ulah ngaji. Kaget gubernur. Mama, kitu kasinggung ku bahas henteu. Kitu keheul ka kula henteu. Kula mah ngajak ka Allah, henteu kasinggung teu keheul. Tapi kok kula tita ulah ngaji? Ulah bae heulanan lah. Henteu kula mah yang jelas bisa ulah ngaji kumaha ieu maksudna ulah ngaji. Sebab Bapak Gubernur ngarobahkeun hate kaula.
kamari ieu kula ngaji lillahi ta'ala ngajak manusia dek diajak ka Allah resep teh resep pokona dek di ka Allah keun kasinggung teh kasinggung dek di ka Allah keun urusan kasinggung jeung teresep urusan pribadi tapi ketika gubernur nawaran ngagelok hate kaula ketika ditawaran kubur gubernur hayang naon jeung kebutuhan naon maraka cabang hate kula hayang ngabangun ieu hayang ngabangun itu waduh cak kula lamun aing ieu diteruskeun ngaji gubernur di hadapan aing anu cilakaana batur mah datang ka kos kitu ngaji kusebab naon aya ilmuwan coba tawaran kaki Budoli Caki Budoli atuh aing atuh ditawaran proposal geus ka ditu ieu tah wali mah kos kitu aya nu nawaran robah hate aing cilaka aing kamari aing ngajak ka Allah wari berarti aing geus hayang ka sia hayang ngahormat aing ka sia kajen teh diajian ku sia aing daripada cilaka aing di akhirat wali aya naonan ilmu hilim hikmah jeung marifat masyaallah aing teu bisa hiber gara-gara gubernur ngaji aing teu bisa hiber gara-gara raja ngaji daripada aing teu bisa hiber kajen teu ngaji gubernur ka aing jeung aing mah urusan kanaraka jama bo kejemah amat gitulah para wali Allah Masya Allah karim nah ialah orang lamun nyaritakeun tentang asup ka alam eta duh indah jasa Kangjeng sakicep sebab lain di alam mulki aya di alam malakut ketika Kangjeng naik ka langit kahiji kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Adam naik ka langit kadua kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yahya Isa naik ka langit katilu kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yusuf naik ka langit kaopat kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Idris naik ka langit kalima Kangjeng Nabi Harun naik ka langit kagenep kapanggih jeung Kangjeng Nabi Musa naik ka langit katujuh kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam nu mantak ternyata langit geus bae ku ahli tafsir wabeh di tafsiran ternyata langit renggang antara langit kahiji jeung langit kadua jeung langit katilu sebab Kangjeng kapanggih jeung para nabi di langit-langit tertentu ya Allah ya Rabb tah urang ku hari wesul kurni ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya nu keur ayun-ayunan di handapeun aras naros Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril aya teh saha nu ayun-ayunan umat anjeun Muhammad saha ngaranna Uwaisul Qurni keur naon eta di dinya istirahat nama di dinya teh nikmat jasa istirahat ayun-ayunan di handapeun aras ya Allah Ki Budoli istirahat di Citra Ki Wahab istirahat di Puri Aji Pendi mah geus lain di Puri jeung lain di Citra deui nya mah. Nya mah geus lain deui di Keramat Tunggak nya mah. Ngan geus eueuh bari Keramat Tunggak. Istirahat teh ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Wali Allah. Ieu istirahat di hadapan aras. Gideg Kangjeng Nabi. Eta hamba Allah dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Lamun geus aya di alam eta, alam malakut. Komo lamun geus aya di alam Jabarut. Geus saya nyaritakeun Kangjeng diantar ku malaikat Jibril datang ke alam malakut ketika dek ke alam Jabarut malaikat Jibril teu sanggup dititah milu ayo Jibril pan tadi babarengan teu bisa lain wilayah emang lah aya wilayah kula mah alam malakut ketika naik ke alam Jabarut lain wilayah kula henteu saya tiba oh Muhammad lamun kaula naik ke alam Jabarut geseng awak kaula beuh horenganan aya wilayah-wilayahna sekda di Tangerang ka Bogor mah nya ge sarua bae hansip atuh di dieu nya ada sekda ge jadi sawilayah atuh kabeh ge nah malaikat Jibril teh sanggupeun ka alam Jabarut tapi Kangjeng Nabi menaik ke alam Jabarut Masya Allah usul ilallah kesimpulanana ternyata horenganan perjalanan Kangjeng Nabi diawali ti Masjidil Haram teh peuting hartina peuting teh apa poek berarti orang berangkat di alam anu poek neangan cacaang ketika orang di alam anu poek neangan cacaang teh kudu make ilmu hilim hikmah jeung ma'rifat nu bisa nendeunan ilmu eta adalah hanya guru mursyid wali Allah teu bisa sembarangan guru
maka urang ditita wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ti peuting kudu hudang sebab ti peuting adalah lambang poek. Ketika Kangjeng Nabi diberangkatkeun ti peuting lain ti beurang, ieu hiji ibroh hiji contoh bahwa hamba nage ketika endek usul ilallah ulah sare ti peuting. Eueuh hiji waliullah nu peutingna sare moal aya. Nu mantap Habib Rozak mah jam 3 beng SMS. Cihuy. Asal jam 3 jam 2 nyeneng SMS. Kula mah kajenting teu boga HP tapi nyaho. Horenganan lain tas zikir tas sosonoan. Tas sosonoan jeung pamajikanna ngaroko bae. Cihuy. Huhuy. Atuh tah mau mal wusul-wusul tah mah. Paling ya wusul kadinya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Lamun jelema geus dibere daek tahajud tidak terkecuali mungkin pejabat, mungkin pedagang, petani, komo santri, kiai, ustad mantap jasa. Sebab nyana keur berangkat di tengah keheningan malam, poek buta rata, lambang popoek hayang menta cacaan. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun akan terasa gerak. Hudang peuting teh bakal manggih kanikmatan. Jam 2:30 urang hudang batur sarare bakal kapanggih jeung sesuatu pasti jasa. Sabulan 2 bulan macan kapanggih tapi satahun mah mungkin kapanggih. Hujan rada ngareceh eueuh nu liwat kemudian suara ning masya Allah urang na hudang pasti bagi papanggihan teu kebal aya sesengitan sengit sada sengit ieu naon ye bener bae nu sok tahajud bahorenganan sok papanggihan paingan cak kiai seng beuki ngambreng bae teh sengit beuki ngambreng mantap jasa ieu mantap asana malaikat asana malaikat barang bentak pocong pocong orang nyatu jeung pocong. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tetap kudu dieusian ku ilmu sebab lamun bodoh dongeng hiji deui terakhir nu bodoh ye nu bodoh aya jelema bodoh ieu mah hese kan nu bodoh mah hese bae heueuhan ge ente kunaon betah mau bodoh atuh ieu mah bodoh tapi nyana wiridan bae wiridanana menang di buku lain menang di kiai di wirid begitu geus aya 40 poe wiridan tanggal malam 14 nyana keluar begitu keluar lewat ka sumur di deule sumur nyana gideg wah bulan ragag ka sumur cilaka. Waduh. Iya kan kudu disalametkeun ceuk. Lamun bulan teh disalametkeun ieu cilaka bahaya ka jeung kumaha ge. Sebab can orang adenge bulan raga ka subur ka karakuari. Gegeuraan bae nyana tong ka imah petrok palawang. Cak majikan aya naon ka? Bulan raga ka sumur. Coba ka dieu tambang. Nu bener ka? Heuh. Nyana nyokot tambang panjang. Terus tungtungna digagaetan gitu tah. Dibawa ku nyana ka sumur. Pamajikan milu mana kak tuh jija bener cak pamajikan jauh teh bulan masya Allah cak yana teh bulan ragag aja ku kakak digaet cak yana digaet ku jono tambang dikehandapkeun kebeneran nyangkut di jero nyangkut tuh berat cak waduh kak mangkani bulan mah gede cenah eta berat aja ku duaan tuh duaan yang pamajikan berat nyangkut dina naon meureun dina batu ka jeung kumaha ge kulantaran kebelan beunang kuduaan wah nyana nangkara masyaallah barang deuleu kaluhur alhamdulillah kaluhur bener alhamdulillah berhasil urang berhasil blon teh coba eta si bodoh kajen kumaha ge tetep bae bodoh bae atuh nyana sasalaban jeung pamajikanna bu kakak haden aya kakak lamun kakak atuh bulan terus-terusan di sumur itu kakak teh ya cak nyana pan kakak mah sekda
tebareres. Nah, ieu ilmu nu penting para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun tentang perjalanan Kangjeng Nabi indah. Sebab naon? Urangna cinta ka Kangjeng Nabi, iman ka Kangjeng Nabi. Kajun kumaha ge moal anggeus-anggeus sebab tamah diabadikeun ku cinta moal beak urang nyaritakeun Kangjeng Nabi. Andai kata tatangkalan dijadikan pena, laut dijadikan mangsi, jang nyipatan Kangjeng Nabi moal beak, boro-boro nyipatan Kangjeng Nabi, nyipatan ka boga urang ge sarwiti anggeus-anggeus. Urang nyeun surat jang sarwiti teu beak-beak. Masya Allah, kutulis sepucuk surat ini di keheningan malam. Setelah kutulis akan kukirimkan surat ini ke pangkuan. Niscaya surat ini akan berlayang. Berlayang surat ini tak bersayap, berjalan tak berkaki. Jurig damaja. Pokoknya moal beak. Jadi kukumaha. Itulah para jamaah inti daripada perjalanan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh dijemput titah ka Gusti. Tapi ulah ditekadkan bahwa Gusti di luhur. Ieu mah keur carita bahwa Kangjeng teh wusul ilallah. Wusul ilallah madeg di mana bae Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina, Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu, Kangjeng Nabi kitu Yusuf di jero sumur dan lain-lain sebagainya. Nah, Kangjeng Nabi dibere oleh-oleh ku Gusti Allah Muhammad. Yeh oleh-olehna salat. Maksudna tina 50 nu geus kamari caritakeun perkecil jadi dah 5. Maksudna ieu salat teh paranti wusul ka kaula cek Gusti Allah. Maneh geus nyaho alamat bejakeun ka umat maneh ketika umat maneh hayang ka kaula. Yeh salat nu mantak as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah naikna munggahna mukminin. Ketika orang hayang ke Allah, make praktek wudu. Teu meunang sambarangan, teu wudu teu bisa. Wuduna make cara khusus. Setelah wudu malah aya wudu zahir, aya wudu batin. Langsung orang menghadap ka Baitullah. Mun di urang di dieu ngiblat kulon. Mantepkeun hate, kosongkeun segala rupa ulah aya di jero hate. Jabatan tunda heula di luareun urang, kemudian kitu naon ngaranna pangkat tunda di luareun urang, harta tunda di luareun urang, sakabeh kegiatan tunda di luareun urang sebab urang hendak menghadap ka Malikal Mulki anu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Seakan eueuhna naon iwal ti Gusti Allah. Mulai urang usolli Allahu Akbar. Ketika nyaritakeun Allah di dieu di jero ieu buleud eueuh anu aya ngan sakadar Allah. Keagungan naon eleh ku keagungan Allah. Ayana sagala rupa eleh ku ayana Allah. Kakarak urang bisa mi'raj ka Gusti Allah. Masya Allah karim. Tinggal insya Allah carana supaya urang hadir jeung Gusti Allah kumaha? Insya Allah kemun panjang umur merah hari cara na kumaha. Nah supaya Allah aya di dieu teh kumaha carana? Aya cara. Sebab awak urang teh sebagai gambaran kendaraan. Isuk pagi tuh ketika roh keluar baja awak urang mah dipikeun ka leuweung teu saha cenah bapak urang nu ku urang dicintai rohan mah kaleuweungkeun cenah ieu teh raja urang dikaleuweungkeun bae cenah ieu kakasih urang dikaleuweungkeun bae komo musuh mah hirup kana ge kaleuweung bae habak kabeh kaleuweung aya roh. Maka supaya hadir roh nu suci sebab supaya kapanggih jeung nu maha suci roh urang suci ndek berhadapan jeung nu maha suci carana kumaha aya di kolbu urang, kuncina aya di kolbu urang, tinggal carana praktekna insyaallah iraha waktu urang bahas supaya urang mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu jelas oleh-oleh Kangjeng Nabi geus teu asing deui salat salila urang hirup sing hade ulah dileungitkeun, ulah ditinggalkeun. Salat satungtung normal di diri urang, akal urang laksanakan salat sebab salat adalah jang paranti ke Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan dikuatkeun iman, dicintakeun ka Gusti Allah urang supaya cinta ka Gusti Allah,
cinta ka Kangjeng Nabi urang supaya urang di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha tadi urang berangkat tina popoek supaya menang cacaang, urang kuari neangan cacaang, urang terapkeun cacaang ala kadar saperak 2 perak di masjid yuk. Urang babarengan maca sholawat jang neangan cacaang supaya urang dibawa ku cacaang masjid. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa billah di rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah bina afati wan niqmah min hammi wa min ummah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa biladi
muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan anak terutama ka papasekta nu manta kukula diwanian lantaran nyana geus daftar tadi di imah kula bahwa nyana deuk siap bareng jeung Pak Camat untuk mengikuti pengajian mingguan. Maka orang doakeun mudah-mudahan panjang umur selama ngajabatna, mudah-mudahan diberi jujur jeung adil. Setelah nyana ngajabat mudah-mudahan bisa mantep ibadah ka Gusti Allah, bisa menyatu babarengan jeung urang khususna anjeunna umumna sadayana.